Kieu deui sapopoe ngajemput nu sakola terus nyeblak bareng mama anak dua. Dan anak mama dua mah ieu teh bagian ngajemput anu panggedena. Keluar kandang teh 10:30 tapi meni geus panas guys. Magura giru buru-buru teu imah teh heug teh sepi keneh geuningan. Ngadaguan teh meni lila ti tadi teh pas ditanya kunaon meni telat cenah teh bagian piket cenah paingan atuh nyari kitu mah. Cenah sanarieun bisa dijemput we teh da aya nu ngajagaan budak. Di kamari-kamari yang seblak langsung we hieup ganti baju ang nyeblak cenah teh bari mawa tetangga ieu teh sabari ulin. Di jalan teh dibawa kana asruk-asrukan kieu tuh tingali geranya ieu teh jukut hungkul. Dan nyokot ka jalan dia teh emang rada deket, padahal mah sarua ketang cuman ieu mah meureunannya rada iuh. Datang teh geus diriung ku barudak, tapan ieu tah seblakna namanya emang segala rupa aya guys. Ayeuna maek milihan heula we mama anak dua mah ting naon wae ieu teh tanu dipilihanana teh bingung. Ge bingungeun cenah sarua we sarua bararingung cenah dibere nu kumplit bingung nu saeutik hayang nu kumplit. Teh geus jadi geus aya di imah deui botram we ieu teh nya di tetangga teh terus pake karpet kieu pan ngeunah. Lah ceuleuh ieu teh uruy kitu tuh tingali meni seger kieu cuaca keur mentari panas mah. Heula hayu awak disuruput tapi teh meni pas nya henteu lada teuing gitu ngahajat lada teh da aya kenyusuhan mah palalaur geuningan. We awewe mah sabari ngobrol sabari nyapek sabari ngaler ngedul. Asuh bari jeung hararese pan ieu teh beak-beak sacepung kieu teh. Bener kan si Ocil ieu teh pararuguhnya ing ngadahar kieu teh. Yang boga pikirannya yang disanguan ieu teh geus satamruan piraku teu wareg-wareg tapi katanya nu nyusuan mah heueuh we teu wareg-wareg tuh pan tingali geus beak hayang disanguan ieu teh.